Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepung lawung paamprok sora dina kanal Komala Suta. Danget ieu sim kuring bade medar carpon nu judulna lain jalir. Ieu carpon kengeng sobat sim kuring. Nelahna Teh Rai. Anjeuna ngaulang di SMP Negeri 2 Sukaraja Sukabumi. Wilujeng ngadangukeun bulan ngemprai keur tanggal 14 langit bengras. Angin peuting ngahiliwir niupan awak karasa nyecep. Mia diuk dina kursi ditepas bari neuteuk endahna bulan. Mah tos wengi geura bobo. Hawar-hawar nu gagentraan teuing ti mana. Mia ngagebeg. Kang Bahri geus nangtung hareupeunana. Mia teu ngajawab, tapi langsung ka jero imah. Bahri nuturkeun, koloyong Mia ka jero kamar, goledag kana kasur. Bahri nuturkeun, gek diuk dina sisi risbang. Mia teh kunaon diperhatoskeun ku akang tos sababaraha dinten ngalamun wae. Hoyong naon geulis? Pokna Bahri bari nyekelan tak-tak pamajikanana. Teu hoyongna naon Kang, abdi teu kunanaon. Pokna Mia bari menerkeun simbut. Bilih aya kahoyong sok nyarios. Boa hoyong anu kamari dicarioskeun, pais impun sanes. Tembal Bahri bari ngaheureuyan. Henteu Kang, abdi teu hoyong nanaon dina danget ayeuna mah. Tembal Mia bari ngageser posisi sarena. Goledag Bahri milu ngagoledag gigireun Mia. Peuting beuki simpe ngan ukur sora sato peuting. Bahri geus kerek, tapi panon Mia teu aya pitunduheun. Pikiranana kumalayang. Inget kana eusi SMS. Geus saminggu Mia hulang jentul mikiran eusi SMS. Mia Kang Seno sono ka Mia upami aya waktos diantosnya di Bumi Dea. Kitu eusi SMS ti Seno teh. Leng Mia anteng nyawang keur waktu kuliah. Seno lalaki nu kapiati nu geus janji rek miharep dirina ngan hanjakal kapiheulaanan ku Bahri. Adik Mia kacilakaan geus 4 bulan. Kolot Mia embung Mia dirunghal adina. Bahri anu bogoh ti baheula ku kolot Mia dikawinkeun. Mia teu bisa mumpang kahayang kolotna jeung embung ngaraheutan hate kolotna. Sedengkeun Seno teu bisa kumaha manehna keur pendidikan ka Jerman jeung kolotna kudu beres heula pendidikan karek bisa kawin. Kitu kahayang kolot nama. Teu
teu karasa waktu geus tabuh tilu. Mia ku antengna ngalamun rapoe manehna sare tibra malahan nepi ka subuhnakeun. Bahri nyimbutan Mia dedeh naker laju celengok nyium taar pamajikanana. Nyah Mia nyaring. Kedap deui subuh sok we bobo deui Mia wios akang nu masak mah. Ceuk Bahri laju manehna muru ka dapur. Kang bade ka pasar kin siang Mia teh aya peryogi ngagaleuh kangge perlengkapan bayi. Pokna Mia bari ngucek-ngucek susu. Kin atuh dijajab wios akang teu ka kantor dinten ayeuna mah. Pokna Bahri keukeuh hayang nganter. Asa melang mun Mia kudu indit sorangan jaba apan keur kakandungan anak nu dipikah hayang ku Bahri. Mia ngajawab, teu kudu hayang mandiri, ulah wae dianter-anter da pasar teu jauh ti imahna. Antukna Bahri ngijinan jeung wanti-wanti. Mia ukur unggul. Mia ngarandeg hareupeun imah Dea. Hatena mandeg mayong keur anteng neuteu panto jol Dea bari ngabagiakeun. Sugan teh rek tega moal datang. Tuh seneng menungguan Mi. Cek sora awewe nu sing horeng Dea sobatna Mia mangsa kuliah. Imahna deket sakomplek jeung imah Mia. Sok lebat Mia, tuh Kang Seno di ruang tengah. Cek Dea deui bari nungtun Mia ka jero imah. Bener we, kasampak Seno keur diuk dina kursi. Seblak hate Mia ratu jiga katembrak ombak sagara ngeguruh hawa panas nyeak nyongkap. Padahal isuk keneh. Seno nangtung laju nyampeurkeun. Mia masih keneh jiga baheula. Imutna kempotna liang undur-undurna. Mia teh masih tetep geulis. Ceuk Seno bari tuluy ngajak Mia sina diuk dina kursi nu geus disayagikeun. Dea Surti laju ka dapur nyieun lalauh. Kang Seno oge sami sapertos kapungkur, bager, perhatian, sareng sok ngelehan. Ceuk Mia. Seno tuluy ngadeuketan. Gap ramona Mia teh dicekel ku Seno. Mia jadi samar pola, laju ngageser diukna, malah Seno kalah beuki deukeut. Gap nyekelan tak-tak Mia bari manco ka Mia. Sora Seno haroshos nahan galura rasa nu minuhan dada. Sono geus 5 tahun karek amprok deui. Mia akang tetep mika sono Mia. Na kongkolak ukur Mia nu aya. Akang moal tiasa mopohokeun salira najan Mia ayeuna geus kakandungan. Tos sabar hasasih Mi. Pokna Seno bari nyekelan beuteung Mia. Teu puguh rasa, era deui tapi lain jalir. Ari geus kumaha Seno teu bisa maksakeun harita kudu laki rabi. Teu bisa dicaturkeun dua rasa, dua hate nu silih pikaheman mangsa lawas. Ayeuna patepung deui. Keur kitu Dea datang bari mawa lalauh. Hapunten nya ngawagel, ieu lalauhna Mi. Teu ayana naon. Pokna Dea bari nunda dahareun dina luhur meja. Mohon Dea tong ngarerebot atuh. Wios teu kedah kerah kerih moal lami ka bujeng siang.
Tembal Mia bari jung nangtung pamitan. Sen, jejapkeun atuh Mia sen. Ceuk Dea bari ngicepan ka Seno. Teu kedah wios naik angkot we, angin kirang sae nuju kirang sehat Mia teh. Kitu alasan Mia. Mia katepas, Seno nuturkeun, Dea surti laju ka dapur deui. Mia urang pendak deui nya tiasa pan sapertos kieu sanes waktosnya langkung rineh ke pamit Mia tos ngalahirkeun. Pokna Seno bari ngaranggem ramo Mia. Di mana Kang? Tanya Mia bari tuluy ngalesotkeun ramo nu diranggem ku Seno. Muhun di bumi Dea ieu we diantos nyami akang mah wios ngajomblo we ngantosan leah manah Mia. Pokna Seno semu aral bari kieu tuluyna. Nyaan akang mah rela ikhlas ridho Mia ngantos Mia hanjakal manehna baheula teu daria waktu Mia minta dikawin. Meureun moal kieu balukarna hate rajet bebene geus kapimilik Bahri, tapi teu nyalahkeun Bahri ngan dirina nu teu wani nanggung resiko. Kitu nu kapikir ku Seno. Datang ka imah kasampak Bahri keur diuk dina kursi geus mulang ti kantorna. Koloyong Mia ka kamar laju guledag kana kasur. Joal Bahri nyampeurkeun. Tos mulih Mi, mana atos ngagaleuh ka peryogian teh? Pokna Bahri bari neuteup Mia. Teu aya Kang, sapalih narutup tokona. Pokna Mia bari rada ruas. Hate nama teu biasa ngabohong ka salakina karek ayeuna. Oh, nutup tokona. Ceuk Bahri. Muhun nutup Kang, nutup. Mia dumadakan reuas pisan. Katambah kareuasna. Sabab ngarasa teutepan salakina beda ti sasari. Bangun nu ngemu kacuriga. Ti palih kulon tadi akang oge Mia. Ti caket bumi Dea. Pokna Bahri bari neuteup Mia kebeg. Mia reuas deui. Boa-boa salakina apal dirina geus amprok jeung Seno. Kitu nu kapikir ku Mia. Kang, hapunten Mia Kang. Mia tos ngalakukeun kalepatan. Tembal Mia laju nyuuh kana lahunan Bahri. Akang ngartos Mia. Mia teh tetepang tos lami sareng Seno. Pasti Mia sono pisan kapameget anu kalintang dipigandrung ku Mia. Anu terus aya dina imutan Mia. Duka iraha akang mah aya dina manah Mia. Tapi akang moal putus harepan Mi. Sugan lami-lami manah Mia leah ka akang. Pokna Bahri bari ngusapan tak Mia deudeuh naker. Mia teu bisa nembal segruk ceurik bari nangkep cangkeng Bahri nyuuh dina lahunanana. Akang, hapunten Mia ya Kang. Hapunten ya Kang. Hapunten pisan. Ceuk Mia. Mia akang mah teu nanaon. Mung sing karunya Mia teh kautun inji. Kira aku atuh kedah gaduh bapak tere onaman. Pokna Bahri bari tuluy nyengkatkeun awak Mia. Gabrug Mia ngarangkul Bahri. Nyarande dina dada Bahri.
lalaki nuges marengan sabar salila 5 tahun. Bahri ngusapan dedeh asih teu aya kendatna. Mia apunten Kang, moal sakali-kali deui nepangan seno. Mia janji Kang, ceuk Mia bari masih nginghak. Muhun Mia ku akang dihapunten. Tosnya tong nangis deui geulisnya. Ceuk Bahri bari ramo-ramona nyusutan cipanon Mia nu ngalembereh dina 2 pipi. Nah, Mia ngajawab bari nginghak keneh sisimeukeun. Hayu, ayeuna mah urang lalakon rumah tangga urang geulis, akang moal jalir, akang nyaah ka Mia. Sugan Mia oge nyaah lami-lami mah ka akang. Akang percaya Mia teh bojo akang anu satia. Pokna Bahri daria naker. Mia unggek celengok, Bahri nyium taar Mia. Geus kitu mah goledag, Mia ngagoledag kana luhur kasur. Mia dirungrung ku Bahri nu salawasna pinuh ku kahebat. Hatur nuhun, mugia tiasa janten pangbeberah mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.